Aya eta nu pengker? Aku Bima. Bima. Nanaonan sia teh. Nanaonan. Nah, aya Bima kulehe kieu. Sabab keur usaha. Sampurasun. Rampes. Nah, nya urang Sunda nanti ieu mah. Nya. Teu gengsi make iket oge. Mode dewek. Sampean saha panjenengan? Kakasih. Ngaran kaula Gatot Kasa. Gatot Kasa. Iya. Aya eta nu pengker? Aku Bima. Bima. Nanaonan sia teh. Nanaonan. Nah, aya Bima kulehe kieu. Sabab keur usaha. Ai itu anu tukang abdi Agus Agus Lioban nya sareng Mamah Hajah Agus ke naon itu dina kareta teh Eta teh harta kakayaan pikeun dugikeun ka anu hak narimana ngan aya gangguan begal di dieu. Oh kumaha eta Rengse sampean sa ngaran kaula Pancasuta. Pancasuta. Di mana? Kaula bisi anjeun tapa kaula teh tilebakeun Gunung Maliawan. Lu jauh atuh. Moal tegas jadi kota atau tempat ayeuna. Baheula mah dina zaman Ramayana masih kena leuweung cucuk lungkang teh euy. Dewek kaliwat kaya teh rimil ku pacet. Udom-doman. Ayeuna geus bangunan rupa-rupa anu mah pinuh ku hutang lain ku pacet. Lain pinuh ku pacet anu ku hutang. Kalaresan pisan atuh. Naon? Manawi ieu Manawi. Maksud kaula teh bade tumaros dupi Prabu Baladewa aya di dieu tah ya. Iya. So, Prabu Baladewa. maksudna bade nepangan uap Prabu Baladewa. Leres. Naon maksudna? Ai dongengna mah panjang. Lu ngadongeng heula jigana da bala. Nya. Dongeng sabada sore-sore. Wow. Bade ngadongeng anu disponsoran ku Ban Lioban. Bilih Priyogi ban, rupi-rupi ban mobil. Sareng bantingkeun. Nah, kamana karep teh. Nya. Maksudna Pokona dongengna panjang. nya naon? Kaula teh boga tempat. Iya. Ai di tempat kaula teh rupa-rupa penyakit kejadian anu kena na kawarga kaula. Dulu diantawisnya penyawat naon teh. Rupa-rupa
batuk ngap lamun batuk-batuk bisa disebut flu burung jadi itu ngukut burung aya ge hayam susah ngajawabna da penyakit lagi ngaranna ge flu burung nya dasar manuk hayam teh unggas teh nya unggas mah di mana orang geus bedahar aya nu nawaran urang tuang atuh unggas ngeus atuh tah mah ngeus pergi ngagali lingis tah mah lingis mah aya paribasana naon lingis kulisi rempan ku gayaan ingis atuh tah mah ingis mah negara Inggris negara mah Inggris mah di mana orang ini Kalembang tamuni Inggris punya tiris nu jauh tina Inggris kana tiris bisa penyakit leungit wabah hilang tapi kaula teh kudu numalan eta tempatnya eta ku Baladewa dek diala getihna dek diala nyawana ku kaula ngedan loh nah anu teu disangka bakal kejadian kieu jadinya menguh pangeran mah araraneh di dunya mah euy dedeg sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta tapi teu beuna teu euwah-euwah teu bisa disebut euwah-euwah da eta mah keur melaan anak atawa rakyatna tapi ngembelaan rakyatna ngarugikeun batur teh marukana Baladewa teh mun nu keluargana sampean dek ngalan nyawa ulah Prabu Baladewa lamun kitu hayang saling sareup hareupan jeung kaula putrana sampean teh putrana iya da ieu putrana ieu teh putrana Baladewa putra aslina mah sanes ngan ieu ka Baladewa teh uwa nya kan uwa nini diuk sia tah diuk pernah teh maksudna kumaha sing hareupan kaula Gatot Kaca bisa ulah Prabu Baladewa kabawa kesampaian tapi semplakeun latak tak katua pakensa pegatkeun buk salabar kaluar getih satetes amakan sadami kaluar nyawa tina raga kitu iya wani kira-kira na wong edan ya kitu dunungan aingnya seleunggereunge aing padahal dewek oge gayana teh gaya Gatot Kaca di mana aya jelema nu ngajago teh sampeurkeun ku aing hareupeunana di kitu cekuk teh nepi ka teh eling aing suka teh moal neungeul dek melaan iya tega lara tega pati tega sok sikahkeun eta duaan nah sia teh wani-wani nyingkahkeun kawas pribumi wes ya ngagokan jeung pika sebeleun deui goblok siksa waing ya tuman mundur jika nyikah siapa ge nah make ambak nantinya pegek aduh ampun tewaknya gantuman lah nya eta rupa anak kasep tapi nyika saya mau pipilun nyika dola nyika saur ke kawa Prabu
bejakeun ditembak mangkana boga senjata sakti. Senjata naon? Sau mangala. Maju ka. Gatot Kaca hebat sampean. Ya, oi. Woi. Hey. Dah. Woi yo, woi. Woi. Naku maha aduh maya lawan lagi tuh kagok ah Ya, tak ya, hey. Wih ya. tuh ya gitu daing si kuang ininya Ya. aya gitu aing teh da sia mau ngomong wae atuh ah Wih ya. woi woi wah Sapira siap. sesek beredring si laingna sok sia dunungan aing tah murukan aku mah amun Bang Holi Nepi ka keukeuk ka nyebut Bang Oli. alah ampun luar biasa tetenggelan teh. Waduh. Wah. Laik teh sabong urang ieu budak teh. Alah, lamun di dinya ngelekeun Bang Holi. Siap teh. Bakal dilani ku kuring Bang Dani. Hebat Gatot Kaca. Aya leuwih na teh eta. Ayo maju. Wah. Urang ngadu ilmu sekalian. Sok, make naon dinya? Pansabraja. Pansabraja Iya. halus. Pansabraja sampean dek kaguna kedaon. Kilat Bajra. Wah, Pancabraja deket euy. Kilat Bajra jeung Pancabraja. La naon? Awas ya ulah deket teuing leu. Nya. Cing aya nya. Kilat Bajra Pansabraja. lamun sampean bener sakti mandraguna. Iya. Cing, urang make tanaga jero. Baju. Sanajan ti kaangangan ieu bakal karasa kasampean. Coba. Kilat Bajra. Iya. Waduh. Iya. Lain cilma samanea ibu dah. Duh. aya karasana. Lumayan. Lumayan.
cing sampean Pansa Braja sok muntap. Duh karasa kilat bajra haket telera haningali haket telera haningali kaget dah kakiri kini lagi tenera ya haningali ya ayah doi jelema nu datang teh budak di mana tah? Pot, dia. Maju. Laulanun wa Cicing dia cicing. aduh Kejadian naon dareup? mawi lah waduh ulah Gusti Prabu semah kapihatur Ayah kejadian naon, Pot? eh Ayah kejadian naon? lah kuno lamat eta mah moal kaharti kasauran juragan Baladewa megancang Lah, lah ayah naon? aya kejadian ulan aya satria Bener-bener dah. lah urang mana cenah oh urang Purwadadi lah Maksudna naon? Hah? Maksudna naon? lah maksudna naon nu mawi naroskeun salira da Najakeun naon? nuhun Maksudna? lah Maksudna? lah kumaha cenah oh Lah, abdi pindah hareup. Pindah hareup. lah pindah ke sini hese rek mau itu Kumaha maksudna? ngancam salira cenah gaduh tempat aya tempat teh kaserang ku rupa-rupa panyakit Tuluy. doh dah gitu aing ngomong-ngomong di ieu teh soak tiasa dilanongan tapi kedah ditumbalan ku Gusti Prabu Baladewa Balik sia mulai. lah Nu balik sia mau. nuhun Puh. Sabaraha urang? sorangan kulan Lulululul. nuju di payunan ku juragan Gatot Kaca leres sakti mandraguna Si harapan gitu banyak kana kai. sudah tidak kumanehna